Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Allahumma anfa'na bima lamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi. Wa sahbuhu khairul quruni fastami fatabi'un limang tabi'. Wa sahbuhu sareng ari sahabatna Kangjeng Nabi khairul quruni eta nu pangsae-saena ti pirang-pirang kurun. Fastami mangka kudu nyuprih nguping anjeun. Fatabi'un salajengna para tabi'in anu nuturkeun ka sahabat. Fatabi'un salajengna kaum anu nuturkeun liman ka jalma tabi'a nuturkeun itu man ka sahabat eusina tabi'u tabi'in. Berarti pangunggul-unggulna kaum teh salianti para anbiya, kahiji kurun sahabat, kadua kurun tabi'in, katilu kurun tabi'u tabi'in. Ye ditinjau tina segi kurun per 100 tahun. Wa khairuhum manuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Wa khairuhum sareng ari anu pangsaena ti karangan sahabat Kangjeng Nabi man eta sahabat ulia parantos di pasihan kepercayaan itu man al khilafata kana khilafah. Wa amruhum sareng ari urusanna itu manulial khilafah humna teh kembali kana man muruatan lima na man ngaraksa kana maknana man. Sabab kan eusina man teh aya opat nyatana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Wa amruhum sareng ari urusana itu manulial khilafah fil fadli dina kautamanana kal khilafati eta tetep sapertoskeun susunan khilafah. Ari susunan khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tah kautamaan ge sami, kahiji Abu Bakar, kadua Umar, katilu Utsman, kaopat Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Cuman di kalangan ahlus sunnah wal jamaah ge emang aya perikhtilapan. Kade lain di kalangan Syiah, tetapi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah aya perbedaan pendapat di antara posisi katilu. Aya kaum anu nganggap bahwa eta posisi katilu teh ku Sayyidina Ali, aya nu nyebatkeun ku Sayyidina Utsman gitu. Yalihim qaumun kiramun baroroh idatuhum situ tamamul asyroh. Yali nyanding atau nuturkeun him ka itu manulial khilafah sa qaumun hiji kelompok di sahabat, kiramun anu marulia itu kaum, barorotun anu balager itu kaum, idatuhum nu ari bilangana itu kaum situn eta genep urang, tamamul asyaroti anu nyampurnakeun kana 10. Janten sahabat pangmulyana seterusna nyata sahabat anu dijanjikeun masuk surga. Ari nu dijanjikeun masuk surga teh aya 10 tah nu 10 eta dikurangan ku nu 4 nu jadi hilafah. Berarti tinggal nyebutan anu genep. Mana wae nu genep teh? Kahiji Tolhah bin Ubaidillah, kadua Zubair bin Awam, katilu Abdurrahman bin Auf, kaopat Sa'ad bin Abi Waqqas, kalima Said bin Zaid, kagenap Amir bin Jarrah. Fa ahlu badrinil adhimu syani fa ahlu uhdin bai'atir ridwani. Fa ahlu badrin salajengna para pejuang Badar, al adhimu syani anu agung tingkahna itu ahli badrin. Jadi sabada 10 sahabat eta sahabat anu diutamakeun teh nu utama teh nyata para pejuang Badar nu sadayana aya 313. Fa ahlu uhdin bai'atir ridwani, fa ahlu uhudin salajengna para pejuang Uhud bai'atir ridwani anu ngiring kana bai'atur ridwan. Wasabikunna fadluhum nasun urib hadza wa fi ta'yinihim qad ikhtulif. Wasabikuna sareng ari jalmi nuti parayun lebet kana Islam. Fadluhum eta ari kautamana itu sabikun
Urifa eta dikanyahokeun itu fadluhum nason kalawan nas. Denten ari anu pangpayuna lalebet Islam mah eta mah diunggulkeuna, diistimewakeuna, diutamakeuna teh aya tercatat dina Al-Qur'an nyata wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Hadza ari ieu tafdil ngautamakeun sahabat ka sahabat anu sejen qodih tulipa eta nyata geus diihtilafkeun fi ta'yinihim dina nangtoskeunana kana itu sabikun. Wa awwilit tasajurul ladzi warad in hutta fihi wajtanib da'al hasad. Wa awil jeung kudu nawil anjeun at-tasyajuru kana papaseaan alladzi anu waroda geus datang alladzi in hudda lamun teh mah mendem anjeun fihi dina itu alladzi wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun da'al hasadi kana panyakit jalma anu hasud. Tah masalah peperangan di kalangan sahabat nyata perang saudara eta teh perlu ditakwil ku urang. Jeung deui lamun bisa mah lamun teu penting-penting amat mah ulah kudu loba diterangkeun tentang eta teh. Tah wajtanib da'al hasadi sing kudu ngajauhan anjeun kana panyakitna jalma anu hasud sapertikeun ti kalangan Syiah jeung ti kalangan Khawarij gitu. Jadi kan di peperangan sahabat teh ku urang kudu ditekadkeun bahwa sahabat kabeh teh mujtahid, sehingga mujtahid mah lamun ijtihadna bener menang 2 ganjaran, lamun ijtihadna salah menang hiji, sehingga teu nyieun kana kacidraan dina Islam gitu. Wa malikun wasairul a'immah kada Abul Qasim hudatul ummah. Wa malikun sareng ari Imam Malik bin Anas wasairul a'immati jeung anu sasesana ti pirang-pirang imam mujtahid rahimahumullah. Hudatul ummati eta pirang-pirang petunjuk pikeun umat Islam. Kada eta tetepnya kitu deui sapertoskeun itu mazkur Abul Qasimi ari Abul Qasim nyatana Imam Junaid al-Baghdadi. Kunaon pangna digelaran Abul Qasim kumargi nami Imam Junaid teh Muhammad. Tah para ulama berbeda pendapat mengenai gelar Abul Qasim. Cek Imam Asy-Syafi'i mah nami kunyah Abul Qasim teh eta teh teu meunang diange rek nuju aya Rasul atanapi sabada Rasul pupus. Ari cek Imam anu tiru mah haramna teh nuju Rasul jumeneng keneh wungkul, anapun Rasul tos pupus mah jadi kenging ngange kunyah Abul Qasim. Fawajibun taklidu habrin minhumu kada hakal qamu bilafdin yufhimu. Fawajibun mangka eta wajib. Fawajibun mangka eta anu wajib. Taklidu habrin ari nuturkeun ka jalmi nu pinter nyatana imam mujtahid minhum nu tetep itu habrin ti itu para a'immah. Kada nya kitu deui sapertoskeun itu madzkur haka geus ngahikayatkeun sal qaumu hiji kelompok bilafdin kalawan lafad yufhimu anu mere paham itu lafad. Wajib taklid hukumna pikeun jalma nu lain mujtahid. Wasbitan lil auliyal karomah wa manafaha pambidan kalamah. Wasbitan jeung kudu netepkeun sanyana anjeun lil auliyai pikeun para waliullah al karomata kana karomah. Waman jeung ari sajalma nafa eta nganafikeun itu si man ha kana itu karomah fan bidan mangka kudu miceun sanyana anjeun kalamahu kana omongana itu man nafaha.
Wa indana anna du'a yang fa'u kama minal Qur'ani wa dan yusma'u. Wa indana jeung mungguh urang sadaya ahlu sunnah wal jamaah anna doa sayaktosna doa yanfa'u eta bermanfaat itu doa kama barina tetep sapertoskeun perkara yusma'u parantos di kuping itu ma minal Qur'ani nyatana Al-Qur'an wa dan sebagai janji Allah. Bikulli abdin hafiduna wukilu wa katibuna hirotun la yuhmilu min amrihi syai'an fa'al walau dhahil hatal anina fil marod kama nukil. Bikulli abdin eta tetepikeun saban-saban hamba hafiduna ari malaikat hafadoh anu ngajaga wukilu anu diwakilkeun itu hafidun wakatibuna jeung malaikat anu naruliskeun kana amal hiarotun anu diparilih layah milu moal malaweung itu katibun min amrihi tina urusana itu si abdin sayan kana hiji perkara oge fa'ala nu geus migawe itu abdin kana se walau dahila sok sanajan poho itu si abdin hatal anina malah rintihan fil marodi dina waktu gering kama barina tetep sapertoskeun perkara nukila parantos dikutip itu ma fahasibin nafsa wakilal amala parubaman jadali amrin wasola. Fahasib mangka kudu introspeksi anjeun, kudu ngamuhasabah anjeun an-nafsa kana diri, wakila jeung kudu nyaalitkeun anjeun al amala kana angan-angan, kana panjang cita-cita. Farubba man mangka loba pisan jalma jada dines itu man li amrin kana hiji perkara wasola barina sukses itu man barina nepi itu man. Wa wajibun imanuna bil mauti wa yakbidur ruha rasulul mauti. Wa wajibun sareng eta anu wajib imanuna ari ngimankeun urang sadaya bil mauti kana maut. Wa yakbidu jeung nyabut ar-ruha kana ruh saha rasulul mauti malaikat pencabut nyawa. Wa mayyitun bi umrihi mayuktalu wa ghairu hadza batilun la yuktalu. Wa mayyitun sareng eta anu maot bi umrihi ku sabab umurna mayit man ari jalma yuktalu dipaihan itu man hartina jalma nu maot teh eta teh penyebab mautna teh kumargi umurna tos seep diajalina gitu. Tah kurang teh wajib ditekadkeun bahwa umur teh teu bisa dikurangan teu bisa ditambahan. Wa ghairu hadza jeung ari salianti ieu kaul nyatana kaul nu nganyatakeun bahwa umur teh bisa manjangan bisa ngurangan. Batilun eta anu batil eta anu salah. Layuk balu anu ulah ditarima itu ghairu hadza atau batil. Wa fi fanan nafsi ladan nafkhih tulif wastadharo subki bakoha lad urif. Waktulifa sareng parantos diikhtilapkeun fi fanain nafsi dina masalah hancurna ruh ladan nafhi dina nalikana ditiup sangkakala. Wastadharo jeung geus ngadohirkeun sa subki Imam Subki bako aha kana abadina itu ruh lilladzi karena perkara uripa geus dikanyahokeun itu ladi. Jadi masalah ruh eta mah diperdebatkeun ku para ulama. Jadi aya ikhtilaf di antarana pendapat Imam Taqiyuddin As-Subki mah menyatakan bahwa ruh teh eta mah henteu milu hancur tatkala sangkakala ditiupkeun. Ajbudanab karuhi lakin sohaha al-Muzaniyu lil bila wa wadoha.
Ajbud nabi ari tulang cungcurungan karuhi eta tetep sapertoskeun ruh. Lakin soha tetapi nagis nyohekeun sa al-Muzaniyu Imam al-Muzani lil bila kana ancurna itu tulang cungcurungan. Wawadduha jeung geus ngajelaskeun itu al-Muzani. Jadi tulang cungcurungan eta teh sapertikeun ruh diperdebatkeun, aya nu nganyatakeun milu ancur tatkala sangkakala ditiup, aya nu nganyatakeun abadi. Tah Imam Al-Muzani mah berpendapat bahwa eta tulang cungcurungan teh ancur. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad la khassu. Wa kullu syai'in jeung ari wa kullu syai'in halikun jeung ari ayat kullu syai'in halikun ila wajhah qad khassasu eta nyata geus nganahsis para ulama. Jadi ayat kullu syai'in halikun ila wajhah, kullu syai'in ari saban-saban perkara halikun eta nu ancur ila wajhahu kecuali zatna Allah. Tah eta ayat teh geus ditahsis ku para ulama umumahu kana umumna eta kaul tawa wahyu. Fatlub mangka kudu nyuprih anjeun lima kana perkara qad la khusu geus ngaringkes para ulama kana itu mah. Nah, jadi ku Imam Suyuti diringkes bahwasana anu nganahsis anu ngaiwal kana ayat kullu syai'in halikun teh aya 8 perkara. Kahiji surga, kadua neraka, katilu aras, kaopat kursi, kalima kolam, kagenep lauhil mahfud, katujuh ruh, kadalapan tulang cungcurungan. Wala takhud fir ruhi idma waroda nasun minasyari'i lakin wujida limalikin hiya suratun kal jasadi pas bukan nasu bihadas sanadi. Wala takhud jeung ulah neuleuman anjeun jeung ulah mendalami anjeun fir ruhi dina masalah ruh idma waroda karna teu ayana datang naon nasun nas teks minasyari'i nu tetep itu nas datang ti syari hakikat Allah, syari majaj Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin wujida tatapina dipendakan limalikin pikeun Imam Malik naon hiya suratun kal jasadi kaul hiya suratun kal jasadi. Hiya ari itu ruh suratun eta ngabogaan bentuk kal jasadi barina tetep sapertoskeun jasad bentukna teh. Pas buka mangka ari nu cokapkeun ka anjeun annasu etanas bihadas sanadi bana tetep ku ieu sanad. Wal aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fangduron ma fassaru. Wal aqlu sareng ari akal karruhi eta tetep sapertoskeun ruh. Walakin qarraru sareng tetapina geus nakrir para ulama, geus netepkeun para ulama fihi dina masalah aklan khilafan barina beda-beda. Fangduron mangka kudu ningalian sanyana anjeun makana perkara fassaru geus nafsiran para ulama kana itu mah. Jadi akal teh sapertikeun ruh aya masalah khilafiyah dina masalah akal. Su'aluna thumma adzabul qabri na'imuhu wajib kaba bil hasyri wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.